setan siapa murid hayang dibayar siapa murid maning dagang toge siapa bubuh sia dagang toge jengkol dagangkeun Gusti eta dagang kiroan agama pakai lelecian ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iban contoh lain lalagan Allah ngajelas Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqlaini Arkanuhu salasah rukun puasa tilu hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi niat penting unggal penting sing hade mazhab Syafi'i mah unggal penting teu meunang niat sekaligus nawaitu soma syahri kulli nawaitu soma syahri kulli teu meunang tetep kudu unggal penting deh niatna minimal nawaitu soma Ramadan lillahi ta'ala nah eta cukup tak itu minimal atau pikir sadlah nawaitu soma ghadin cukup bae di Ramadan mangga eta geus cukup sakitu tapi nu sempurna mah nawaitu soma ghadin an adai fardhu syahri Ramadhani lah Ramadhani hadhihi sanati lillahi Ria itu ribut Ramadan aja Ramadhani ribut ke Ramadan aja Ramadhani ngaji henteu katanya nih ngan KBG jadi baik sama urusan maca ieu ngan lamun salah maca teh eta mun salah maca eta mah udah maiban ditaklinahu nyana teh terselah dalam bahasa aya buatana mah sabae kegedean Ramadan aja Ramadan ribut di musola datang ke tarawih wanita cak itu kecitungkun orang Kusai Nawawi nawaitu soma godin an ada fardhu syahri didapatkan ka Ramadhani hadhihi jadi Ramadhani didapatkan ka hadhihi sanati lillahi ta'ala guys ulah aya nu ribut Ramadan aja Ramadhani kurima urang akurkeun Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala mun anu nanya pada itu mah cenah Ramadhani Ramadan atuh cak jelema nu teu ngaji ka ditu bae tanyakeun ka Ki Uti hayang ditampilin jago Ki Uti ngaja-aja nya nanyakeun Ramadan gua iya saya kerja penting tetap kudu niat unggal penting lamun teu niat wajib nyana ngalaksanakeun imsak lain puasa imsak haram nyana barang dahar minum jeung jima sarua jeung nu puasa sanajan kasusna nyana teu puasa tetep bae wajib imsak ke wajib qodo tapi hade niat di baheula di urang ngeuleun aya Sultan Banten unggal mangkat tarawih dituntun ku imam nawaitu soma wajinan adai fardhu syahri Ramadan ya janati lillahi ta'ala imam datang sok nunggu bismillahirrahmanirrahim eta teh warisan ti para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala ai niat teh kudu di masjid bae urang ya ke salat isya Allahu akbar aing nu pola niat tiap hari jadi rohat mahal hal kalbu jerahat ya bari ngadaguan imam maca Fatihah urang niat kan ulah diomongkeun rohat diomongkeun mah batal jerahat di urang eta hate ya cerita hate sia deh sia mah omong deui jadi tas tarawih ngopi ingat niat deh nah itu semua jadi decare urang decare ya cari daripada pohon jeung urang teh niat teh lah ya bari ke sahur mah ke besi pohon niat decare ebak pamajikan Noel naon itu apa lain naon siap enggak siap jima jeung pemajikan pas beuna nganggeuskeun inget kan ya kadang kuing cuy abah pan niatna kitu amat jero amat eta babari jadi bae tan niat mah kitu teh jadi bae penting niat wallahu a'lam